Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng cing kuring dina channel Tauhid Sunda. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allahu Subhanahu wa ta'ala. Shalawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang sadayana junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina bahasan ayeuna neraskeun perkawis alamat Allah di dunya. Naha geuning aya alamatna di dunya sumuhun. Kapan cenah Allah mah teu siga makhluk, teu tiasa dibayangkeun, teu tiasa diwang-wang, henteu sarupa sareng makhluk intena. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi dina katerangan Allah teh anu awal, anu akhir, anu dhahir sareng anu batin. Dina sifat 20 nyaeta sifat wujud eta. Tah eta alamat eta nyaeta disebat sifat wujud teh. Seueur anu nerangkeun perkawis kapangeranan janten dianggapna sadayana ieu wujud Allah. Wujud alam semesta nyaeta wujud Allah. Teras Allah maha ngaliputan segala perkara. Eta dilereskeun bae ku sim abdi, cuman urang teu tiasa ngabayangkeun eta dina ranah akal. Mung nangkep ku akal hungkul mah janten sanes Allah anu diuningana. Jadi uninga kana tulisanana, uninga kanu ayat benten sareng uninga ka Allah. Ibarat kieu jeruk teh haseum warnana koneng dina buku. Tah urang uningana teh kana tulisanana. Sabenerna eta mah sanes jeruk, eta mah tulisanana. Jadi anu disebut jeruk mah kedah kapenak barangna, kedah kapenak wujudna, malah mun tiasa mah dugi ka dituang dirasa, apal kana rasa, boh amis boh haseum. Janten seseueurna dina perkawis kapangeranan teh dibaca bukuna, dipaham, ditarima ku akal, jadi disangkana eta teh Allah. Urang disangkana parantos paham kana ureyan eta, kana katerangan eta, disangkana parantos kenal ka Allah. Eta masih jauh anu pohara jauh. Eta masih kana akal jeung rarasaan, jeung eta masih dina ranah dunia. Sabab Allah mah teu aya di dunia. Nu aya ge sifat wujudna. Sifat wujud eta mangrupi Allah. Tapi Allah sanes sifat wujud. Upami bahasa dalang teh mah ieu ceuli saha, ceuli Asep, tapi Asep sanes ceuli. Ibarat jandela teh imah, tapi imah sanes jandela. Atanapi ibaratna Bandung teh Indonesia, tapi Indonesia sanes Bandung. Artina Indonesia mah anu ngaliputan sadayana
provinsi kota sareng kalebet kampung ngaliputan sadayana anu di negara Indonesia eta. Ai Bandung mah bagian tina negara Indonesia eta. Tah janten anu disebat sifat wujud eta teh nya Allah keneh, tapi Allah sanes sifat wujud tapi bagian tina tajalina, jadi alamatna. Sok salah sangkana akhirna salah paham, disangkana manusia eta Allah, akhirna nyembah ka manusia. Jadi sanes dirinya sabab naon diayakeun utusan teh ta eta anu ngadugikeun firman-firman, aturan-aturan anu langsung ti Allah didugikeun ka para pengikutna. Janten weh ayat-ayat atanapi aturan-aturan sareng perjalanan rohani eta. Janten parentah eta teh sanes baheula bae ayeuna ge masih aya, masih berlaku eta ayat qadim teh. Margi teu aya baheula, teu aya ayeuna. Upami urang nembus kana dimensina nu mawi akhirat mah langgeng teh teu aya baheula, teu aya ayeuna. Upami urang lebet kana dimensi Quran qadim eta bakal kaalaman sami sareng anu dialaman ku para nabi, sabab dimensina ku urang kasorang gitu. Sok sanaos jasmanina masih di dunya keneh. Justru urang diayakeun para nabi teh kapungkur supados henteu salah jalur, teu salah jalan. Ta eta jalan ka Allah teh ngalangkungan para nabi. Ta eta pantokna, ibarat pantokna anu nyambungkeun ka Allah. Allah ngalangkungan kakasihna, urang ge wajib ngalangkungan kakasihna. Janten di luhur kahandap ibaratna. Jadi sanes dihandap ka luhur kumaha urang, tapi parentah ti luhur ibaratna ti pingpinan urang ngajalankeun bae, hasilna mah urusan anu di luhur ibaratna kitu. Nu mawi disebat nage sumrah diri agama Islam. Kumaha parentahna bae, parentah anu di zaman ayeuna nurutkeun katetapanana. Janten henteu sakahayang urang bakal didinya lebet dina sistem eta nuturkeun parentah-parentahna sapertos ibadah, sapertos pengabdian, zikir, sagala rupihalna eta sanes kahayang urang. Tapi parentah anu laib, anu langsung ti Allah ngalangkungan kakasihna eta mutlak. Eta upami kabel mah aya setrumna anu nyambung, nu mawi aya efek karena alam di luar diri sareng alam di lebet diri teh. Janten henteu lalawora mantak disebat nage Islam mah kacida luhungna. Ai luhung di dinya teh sanes dipercaya ku alatan sieun, tapi ku urang kudu dialaman, dibuktikeun yen bener geuningan Islam teh kacida luhungna tiasa lebet akhirat, tiasa anu ku Kangjeng Nabi dicontohkeun teh yen bener eta kanyataan anu konkret. Janten urang teu ngabayang hayu we dibaca ai di alaman henteu, ibaratkeun hayu we dibaca ai dituang henteu, rek wareg kumaha
sok sanajan sanguna aya di payunan urang, tapi upami dibaca wae henteu dihuapkeun moal kuninga moal wareg-wareg atuh kana patuangan urangna. Pangrasa tos pinter maca, tos pinter ngapalkeun apal dalil-dalil sanes teu kenging mangga bae bade pinter bade kumaha wae ge, tapi dina ranah beragama mah urang wajib nol, balik deui ti nol deui, nurutkeun parentah anu langsung ti Allah ngalangkungan utusanana kakasihna. Tadi dinya urang bakal diajarkeun cara salat anu nyambung, cara zikir anu nyambung, cara ibadah anu nyambung lewat proses-proses pangalaman numawi aya anu disebat diajar. Didinya diajar nyambungkeun tina frekuensi sareng gelombangna supados urang henteu sia-sia dina ngajalankeun sagala rupa halna, dina ngajalankeun parentahna. Janten agama samawi mah dugi ka ayeuna ge aya langsung syariatna ngan henteu robih. Syariat mah tetap syariat Kangjeng Nabi anu kapungkur, hakikatna ge sami. Janten di zaman Kangjeng Nabi mah di Nabi Isa ka Kangjeng Nabi Muhammad teh aya perubahan tina syariat, ta ari ti zaman Kangjeng Nabi ka dieu mah syariatna masih tetep sami nepi ka ayeuna ge, henteu dirobah deui. Cuman didinya aya ilmu hakikat eta, tah mantak ge uningaana kana asma Allah, uninga kana aturan Allah teh nyaeta munculna ti Kangjeng Nabi, ti para nabi, samodel kitab Injil, Zabur, Taurat sareng Al-Qur'an teh anu mushaf eta munculna ti para nabi. Sok ayeuna lamun teu aya para nabi rek uninga kitu kana aturanana, rek uninga kana asmana we heula. Da moal anu ngadugikeunana aturanana teh ngadugikeun ngalangkungan kakasihna, wakilna, walina kitu anu di dunya ieu. Tah numawi kedah dipendakan heula eta walina di zaman ayeuna nu disebat walia mursida. Wali teh jalmina, mursid teh anu netepanana nyaeta nur ilahi anu dibalikna, nu tali sambunganana numawi dina keterangan ge ujung anu hijina aya di Allah, ujung anu hijina aya di kakasihna, disebut tali wasilah teh ya. Talamun eta urang mapai cahaya eta, ta eta nu disebut sirotol mustaqim teh. Urang bakal diproses, bakal diayak, urang bakal nembus lapisan-lapisan atmosfer upami pesawat, naik dimensi teras akhirna dunya anu tadina karasa nyata ujung-ujungna lumpatna katinggalina engke mah ngan saukur kapalsuan, saukur sandiwara henteu nyata, nu nyata ngan diri urang sorangan, malahan diri urang ge teu nyata anu salaresna. Pentingna urang naik kana tarekat hakikat teh janten urang henteu ngaraba-raba perkawis agama, henteu ngahayal urang da ibadah
lamun urang ngahayal pangerana ge hayalan, pangerana hayalan, surgana hayalan, pahalana pahala hayalan, da hasilna tina hayalan teh ya. Rupina sakitu heula ti sim kuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.